Sampurasun paralun ampunnya kasuhun nu ninggalin di pamrih aja kapiatur. Diadanget ye sim kuring bade ngabewarakeun rehing ayeuna dina kalender Sunda parantos bulan salapan nyaeta bulan Asada. Pamitauna nyaeta 1830 saka Sunda atau 2025 Masehi. Nah, kalersan diadanget ye parantos kaping genep Maret. Atana opat Kresna Paksa kalersan ninggang dina dinten Kemis. Nah, dina dinten Kemis ieu teh panginten paminurungkeun dina etang-etangan poe hade poe gorengna tah 14 Kresna Paksa teh nyaeta pada apes manggih susah ieu numutkeun dina poe hade poe gorengna oge dina waktu tebar sareng tandurna ieu tah dinten Minggu sareng dinten Selasa jam mah kantun di tinggalian wae panginten kitunya kanggo dina dunia pertanian sareng perkebunanna. Nah, kalersan ayeuna kan sasi saumnya tah pamingke dina lebaranna tah nya saping dina bulan April pangintennya Maret April lah gitu. Tah dina kalender mah tos memasuki bulan 10 atanapi bulan Serawana. Anu jatuhna teh panginten dina kaping Senen atanapi Soma gitunya kapingna tah kaping 30 hiji Maret tah hiji Sawal teh gitunya. Salapan Kresna Paksa pami dina sasi Sunda mah tanggal Sunda mah. Tah ieu teh panginten pami dina salapan Kresna Paksa teh tah Jaya Pribumi manggih wirang tah ieu nemutkeun dina poe hade poe gorengna nya kitu. Tah ieu kanggo dina waktu tebar sasi Serawana atanapi sasi antara Maret sareng April. Nah, kalersan sim kuring dina deunget ieu direncangan ku Mbah Ade eyang Ade. Nah, anjeunna nuju sami panginten nuju ngarekes ka sim kuring ka eyang gitunya kanggo naroskeun iraha cenah Bah lebaran teh gitunya. Cing teh tah engke kaping 31 Maret atanapi salapan Kresna Paksa gitu Bah gitu pangintennya. Kedah meser acuknya kanggo murang kalih kanggo bojo gitunya baju lebaran sareng kupat sadayana kedah tos segala aya pangintennya. Meh kantun persiapan aya tos terang waktosna mah gitu pangintennya Bah. Gitu. Leres Bah? Sapuk. Nah, gitu. Pamugia wae sing aya mangpaatna gitunya kanggo urang sadayana gitu. Cag sampurasun.